Kadua, perkara pidosaeun teh nyaeta nurutan sifat syaitoniyah, sifat bangsa setan anu sok ngadahan kana hiji hasud, nanti nyilakakeun wae batur, imah ka manusa wa imah ka sateuh hewan, lacut, jajan wae ka awewe, terus ngakal minteran awak sorangan supaya manehna meunang, nipu barang gote disebutkeun jadi barang alus, nampik kana rezeki ngarasa kurang wae, munafek, dihareupeun batur mah alus pas ditukangeun ngagorengkeun, ngajak kana apa bid'ahan, ngajak maksiat, ngajak kana kasasaran supaya salasar teu balener.